benang deui saminggu malaikat bebe jadi Gusti ieu hujan diturunkeun di mana ieu? Ieu mah turunkeun ana di Jakarta. Bentukna naon ieu supaya jarada dia atau lain? Banjirkeun cek Gusti Allah di Jakarta. Lantaran judi aya di Jakarta, istana banjirkeun istana. Ayo, siap banjirkeun. Siap cek malaikat. Datang ka sakumaha? Teu kudu aya loba-loba mah. Ieu mangan ngawarah urang istana doang. Sok datangkeun sabitis mah heula di istana. Jelema anu nyieun dosana nyahoeun nya gitu. Tuh. Nu mana? Tuh DPR tuh. Jaho. Lag-lag ku sia cenah. Ku sia naon karang-karana hujan. Tuh itu saya. Manya sia teh nyaho. Itu saya tuh. Jokowi. Aduh, iya tuh. Malaikat ya Allah ya Rabbi lain lalagan. Ketika hujan ieu hujan rahmat, ketika hujan ieu hujan siksa. Geus aya catetanana di Gusti Allah melalui malaikat. Urang tapakuran geura gitu. Aya hujan gede luar biasa turun ti jam 1 gede. Engke deui jam 2 gede deui. Keueul di sakedeuk jam 3 subuh gede. Masalah jasa sugan aya banjir beurang teh aya. La ilaha illallah. Nuluykeun ayat anu kamari di mana kamari Gusti Allah ngajelaskeun bahwa kamaha kawasaan Allah ketika Allah dek nurunkeun hujan ka hiji daerah dimimitian ku Gusti Allah secara syariat. Allah nyiptakeun angin jang nyedot cai laut. Disedotlah ku angin cai laut dibawa ka luhur. Di luhur hidung mega. Di dinyala Allah memerintahkan angin supaya niup sesuai jeung perintah Allah mesti dikamanakeun ieu tiupanana. Cek Allah kacikupakeun, cek Allah ka pasar kemiskeun, cek Allah katangerangkeun, cek Allah kabalarajakeun. Ieu angin mah sesuai jeung perintah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mun urang napakuran tentang hujan, kadang-kadang di lembur eta hujan di lembur urang eueuh. Belah ditu hujan di lembur urang macan hujan. Di lembur anu hujan di urang mah encan hujan keneh bae. Ketika di urang hujan di daerah anu mah henteu, ieulah maha kawasa Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketika eta hujan teh diturunkeun sesuai jeung perintah Gusti Allah. Di daerah mana nu ku Gusti Allah diperintahkeunana diturunkanlah, diawali ku kilat, diawali ku pendahuluan heulan guludu. Kitulah Allah Subhanahu wa taala dek nurunkeun hujan. Kemudian hujan nu diturunkeunana teh henteu sambarangan. Lantaran hiji-hijina tetes hujan teh ieu aya malaikatan. Wa akhraja Abu Syekh aidan anil Hakim qala balagani annahu yunzalu ma'al matar minal malaikati aktsaru min waladi Adam wa waladi Iblis. Diturunkan babarengan jeung hujan, malaikat leuwih loba tibatan anak Adam jeung tibatan anak-anak Iblis ku loba-lobana. Tetes aya malaikat nu ku Allah dititah ngabarengan cai hujan. Yusula kulla qatratin, ngajagaan tiap tetes nu diturunkeunana, malaikat nanya wa aina taqa'u, ka mana ieu kudu diragagkeunana tetesan hujan teu sambarangan lain sakahayang-hayang. Wa may yarzuqu zalikan nabat, saha anu dek dirizkian melalui hujan ieu teh engke jadi jang saha? Malaikat ieu perintah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah.
ketika Allah dek turunkan hujan rahmat, malaikat didinya langsung bebeja ka Gusti Allah, siap abdi dek turunkeun cek Gusti Allah, turunkan di Cilongok supaya jararadi berbagai tatangkalan supaya salelubur buahan aing dedek ka urang Cilongok lantaran nurut sa Cilongok kabeh ka aing. Masya Allah. Benang deui saminggu malaikat bebeja di Gusti, ieu hujan diturunkeun di mana ieu? Ieu mah turunkeun ana di Jakarta. Bentukna naon ieu supaya jararadi atau lain? Banjirkeun cek Gusti Allah di Jakarta. Lantaran judi aya di Jakarta, istana banjirkeun istana. Ayo, siap banjirkeun. Siap cek malaikat. Datang ka sakumaha? Teu kudu aya loba-loba mah. Ieu mangan ngawarah urang istana doang. Sok datangkeun sabitis meh heula di istana. Emang lain nang malaikat. Jagaan ku urang istana. Teu ceuli anjing datang ke kajagaan. Ceuli aing ulah dengan dua-duana. Jadi okosna urang nyalahkeun hujan. Ulah kembali ka diri urang. Sebab malaikat nyahoeun diwakilan ku Gusti Allah, wakil. Tuh, jelema anu nyieun dosana nyahoeun nya gitu. Tuh. Nu mana? Tuh DPR tuh. Jaho. Lag-lag ku sia cenah. Ku sia naon karangaranna hujan. Tuh itu saya. Manya sia teh nyaho. Itu saya tuh. Jokowi. Malaikat ya Allah ya Rabbi lain lalagan yusuna kulla qatratin wa aina taqong ngajagaan tetesan-tetesan undek diragakeun ka taneuh emang lain malaikat ya Allah ya Rabbi wa aina taqo di mana kudu diturunkeunana jeung ditibakeunana bebeja malaikat ka Gusti Allah wa mayyur zaku zalikan nabat jeung saha nu bakal dibere rezeki ye melalui cai hujan ieu nyahoeun malaikat jadi titah ku Gusti Allah ya Allah ya Rabbi teu daya teu upaya urang. Ketika hujan ieu hujan rahmat, ketika hujan ieu hujan siksa, geus aya catetanana di Gusti Allah melalui malaikat. Urang tapakuran geura gitu. Aya hujan gede luar biasa turun ti jam 1 gede. Engke eueuh deui jam 2 rat gede deui. Ke eueuh di sakedeuk rat jam 3 subuh gede. Masalah jasa sugan aya banjir berang teh aya. Kunaonna tuh hujan jam 10 rat setengah jam banjir santero. Tapakuran ku urang. Lamun saluluguna hujan doang teu bisa bandingkeun jeung nu kamari hujan. Di jam 1 peuting rat, jam 2, jam 3, jam 4 datang ka subuh gede jasa hujan. Masalah biasa bae, sepak bae. Tapi di jam 10 hujan, datang ke jam 11 ge henteu, kunaon banjiran. Haju keanehanana daerah nu luhur kok banjir, daerah nu handap kok henteu. Tapakuran, coba kurang. Tah hujan, Masya Allah, horenganan malaikat. Lamun urang nyaritakeun anu kamari di Syekh Abdul Rauf Aceh, eta tsunami sakitu gedena tuh kunaon geura? Ieu laut, ieu makom, di dieu tsunami. Kok teu daekeun cai ka dinya. Je atuh malaikat. Itu. Ulah ka dieu. Ka ditu ka pondok ka ditu. Ayo ka rendem pondok terendem. Aya malaikatan, masyaallah. Tah kuari mah urang nyaho. Geus. Nu mentak urang selalu mun ngomong jeung kiai mudah-mudahan we ieu hujan sing jadi hujan rahmat. Selalu urang kan kos kitu tah dibere wawasanana ku para guru-guru urang, ku para kiai urang baheula lantaran ieu hujan rahmat mah. Wa huwallazi yursilur riyaha busyram baina yaday rahmatih. Rahmat teh didinya hujan dek diturunkeun malaikat teh siap kudu ka mana nurunkeunana memeh hujan turun diawali ku angin-angin memehna ge aya mega-mega nah di dieu lah kaistimewaan dadamlan Allah subhanahu
wa ta'ala. Nah dilanjutkeun ku Gusti Allah jang nyontoan jelema mukmin jeung jang nontoan jelema kafir teh. Dawan Gusti Allah wal baladut thayyib yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih. Ari tanah anu bagus ma anu gembur ma anu subur tanahna ketika diturunan hujan teh yakhruju nabatuhu kalaluar jajadian-jajadianana eta kalaluar jajadian teh lain sakaluar-sakaluarna horeng biidzni rabbi kalawan izin pangeran. Masya Allah brug hujan tiis karasana ka urang. Urang isuk-isuk anyep luar biasa cai sing karelek dina paranti lempang cai kokorolokan dan lain sebagainya di sawah kadeuleu ku urang cai tapi galenganana kadeuleu. Herang caina urang kadinya di dalam tiis-tiris bang urang sakorodong baheula mapan ka sawah teh kieu. Bari dikadiakeun mawa teger di dinya teh. Kanyahuan kunyanya samping dikatak-takeun baju dipake ka dieu teger di bawah horeng teu make calana. Eta baheula kos karari itu. Tinggal urang sahabat. Hai. Awewe anu deui sararawah teh hei-heian sugantenan. Ayeuna belut. Belut mana? Eta tewak belut. Nggak nama kadi itu mana belut eta ngagantung kan jahe lakon baheula kos kitu eta potret baheula. Masya Allah karim eta ku bunga-bungahna cai hujan teh rahmat datang ka teu make calan. Dongengna loba jasa ibuna jeung bapana anak kabeh dibawa ka sawah yeuh terus di sawah lulumpatan budakna ju hayang ngising ban budak ge di sawah teh bek bebejapan indungna di tengah sawah bapana jauh ngising di calana. Loba budak baheula mah nu ngising di calana di sawah. Emang lain kumaha lalakonna. Masyaallah eta indahna cai rahmat. Terus jararadi urang ka huma kadinya. Ya Allah ya Rabbi di huma ge jararadi segala rupa nu dipelak teh urang ka kebon ja baheula mah aya kebon. Eta di kebon teh jararadi geus masueg jadi badur jadi di sisi tangkal cente jadi kagadung-gadung jadi sagala rupa anu ngeuna jeung tulngeuna ge kabeh jararadi barang di deuleu belah ditup kacipet loba jasa budak kali mah teu nyaon ka kacipet di deuleu ku urang tun ka ranca pondok aya di ranca pondok di dinya teh ya Allah ya Rabbi di dinya teh loba jasa wow nu para ranjang teh ya katipuk urang teh nyawan ka katipuk daun cenah katipuk eta makanan khas pasar Kemis wow ngeunah jasa isuk-isuk urang ngadeukeun sakola jeung deuleu bebanjiran di pondok di dinya teh loba katipuk dicokotan kieu can ngadaharna naon di imahna didahar ku urang eueuh masalah ngeunah jasa baheula mah eueuh sugan nyeri beuteung teu tiis-tiis gadahar kos kitu eueuh masalah jasa irahmat luar biasa. Ya Allah ya Rabbi balik sakola terus mapayeula urang teh tah di pagar-pagar di dinya teh loba kingkip dialan kikip ku urang teh diasup-asupkeun ku urang ka dieu ka kitu kantong bu ambal aya kingkip belah dituna ya rukem-rukem dialaan sarua bae aduh loba jasa pas dek datang ka imam masyaallah jak kedek berangkat sakola mah encan araraya barang balik sakola jam 10 setengah 11 ya Allah cecen det ararasa di kumaha atuh ya Allah ya Rabbi Gusti kabeh jararadi geus kacipet, geus cecenet, geus cente, geus bangsa segala rupa. Ya Allah. Pohara. Ta eta teh rahmat tuh kos kitu jararadi. Jatah tadi gecek malaikat di mana abdi kudu nurunkeun di dinya. Nek dijadikeun rahmat jararadi. Waduh, pare gori jararadi. Henteu kudu di pupuk-pupuk cara kuari di deuleu ku patani bari ngarokol di song food di deuleu dihandap ya Allah lauk cek kecepeng
geus puguh lauk betik mah jeung betok endet segala rupa lele leutik kambalayah di juru-juru sawah teh geus teu kudu makenan naon nyokot bae sair sakumaha nu bapa kolotna dicokot baheula aju datang ka imah dikeuretan teu kudu dikeuretan ku indungna pek kumbah-kumbah gua taina ge digoreng tanyakeun ka kolot baheula emang aya anu micenan taina aja eueuh barang di dahar teh hulu dah heula ngagecrot amis taina tadi dipiceran baheula emang anu dipiceran henteu hei pohara teu kebal loba nu lulumpel hibran usimna eta teh usim simeut mulai orang nyokot pangitik di teh ka kolot urang kabeh ge lapor ka kolot ka dieu coba heula mais manggang morogo poos potong poos tah kudu kumaha tuh hasi hayang mais hayang morogo hayang ngarogo mais be mais potong pelebah mais hayang ngarogo potong pelebah ngarogo nun teu lapor heula ka emak urang ka indungeun ka bapa urang atuh poos teu menang je baheula masa dikitukeun trak menangan boh diisikeun kana botol eta potret-potret baheula di zaman-zaman Bung Karno masyaallah masa-masa indah masa jelema jalalujur jeung adil masa-masa wanon gitu ngaranna kitu lalai keluar pas tepat waktuna asal maghrib keluar diojok-ojok ku budak teh keluar memeh maghrib asup deui lalai baheula mah nurut asup deui cak lalai ngeganggu gua belum maghrib lo asup deui lalai jujur baheula lu mantak cek abah almarhum coba deulean cing coba lalai geus aya keluar tancan di deuleu geus bak maghrib geus yakin jasa asal lalai keluar maghrib hiji mangsa mah di deuleu kukula teh geus keluar teh lalai geus bah di deuleu ih gak kurang 10 menit manja lalai geus keluar geus bah orang santri tas ngojok-ngojok santri teu beres mah di baheula tah miheulaan bae cak abah teh ulah sok diojok-ojok eta karunya sia ulah eta asal diojok asup deui tapi lalai eta lalai baheula bae nurut coba anak urang kuari maghrib di mana-mana eleh ku lalai bolon eta anak urang kuari ya Allah ya Rabbi zaman indah jasa nu kamari ngeunah jasa simeut digoreng ngeunah lele digoreng seungit betok digoreng seungit kuari mah ngomong beutu teh macan ayana eta doang beungeut sia atuh heuh sih tapi ngeunah aju pentingna lantaran patani mah terus mirunan masyaallah ngepul kaluhur ja aya tiris pat baheula di daerah Pasar Kemis mah sarua jeung di Lembang Bandung baheula mah weh indah jasa maghrib teh siduru urang di dinya jam 7 jam 8 aju lantaran dirinya siduru maksudna mah supaya haneut belah dituna aya huma aya dangder cacawenean dikorek di jero nu boga nama teu nyahoeun eta zaman potret baheula ya Allah ya Rabbi kajahoan ku nu bogana sae nu ngaledangder ieu manganu cenah atuh lain dicokotan ulah di kieu cabut habek jeung mamang ge moal nanaon jujur jasa cabut bae cabut cek eno dicokotan kitu jeung mamang ge teu nanaon atuh supaya ge paling cenah beak 10 tangkala supaya cabut eta ngeunaheun kana hate kan ngeunaheun coba kuari hei cari nyokotan kapulisikeun sia ku aing urusan dangder beak keboh hiji pan eta zaman teu beres eta kuari baheula mah masyaallah karim teu kebal usim cabe pan di dieu nomor pang bagusna cabe sa Indonesia cabe Cilongok ye sia masuk teu percaya bae tanyakeun ka urang dieu aduh aing mah bangun ngalelewe ka aing sia ya Allah patani di Cilongok teh kapan musim cabe manu bagusna dijual eta anu kameron ditumpukeun kapan di dinya anu lakuna dijual nu teu lakuna dibikeun ka tatangga nu teu boga cabe dibikeunan ka santri santri luar biasa usim cabe mah weh santri teh meuleum cabe coel cabe kemudian atuh sambal cabe nyayur cabe kabeh ngising di sawah ambualaya kabeh
ngabeten kabeh kuna nyeri bujur. Carita potret baheula ya Allah ya Rabbi, indah jasa. Indah jasa teu kebal. Usim jagong ya Allah ya Rabbi. Ngala jagong-jagong ditumbuk dijual nu bagusna, anu bangsa ompong-ompong jagong saeutik teh kapan teman teu laku ditumpukeun di dinya. Dibikeun ka tatangga zaman balalager, baheula mah tatangga lamun usim jagong kabeh ngarasaan bagian anu teu benerna dibikeun ka santri. Tetep santri ka bagian bae. Anu bangsa sajagong, jagong dengan A5. Gila 5 siki. Atau tetep santri mah, wow, mantap dikereutan kunyanya dicacak di sayur. Atau santri emang kumaha gitu, boro-boro jagong nya mah. Tangkal kalapa dicacak di sayur. Santai. Ieu carita potret baheula rahmat Allah karasa jasa ku kabehan. Ya Allah ya Rabbi, urang lamun melak tangkal cau hiji berang menang saminggu kunaon jara radi eta anak-anakna kuari mah hese hayang anakan. Aduh, dapuran itu. Ya Allah ya Rabbi. Kemudian tangkal awit di ditu sadapur di ditu sabatur urang hayang sabatang bae mah. Ya Mang, kula butuh awi ngala sahayangna sia sadaekna sia. Nu belah mana bae tuh nu kus karolot bari tuduhkeun kunyana tuh nu belah ditu geus karolot mah. Los alas sadaekna sia. Da kumaha coba? Kuari coba, kenal aja ngalawi polisi. Zaman polisi kuari. Baheula mah ya Allah ya Rabbi. Ceng, siapa cenah bebejana sabatang pan eueuh 5 kurang. 5-nya. Ayo geus tuh basi kurang ngalah deui sia tuh. Tiis kana hate tiis. Minah. Masyaallah. Ceng sia ngalawi. Cenah sia bebejana 5 10 mah. Geus 10 cukup. Aja aya anak abah ka mana eta? Milu jeung kula. Anak milu. Nu mana ieu anak Mang? Nu awewe milu teh. Awina di bawah, anakna milu. Masalah itu baheula mah kos kitu. Neng, sia kunaon milu? Nyana mawan awi karunya jasa teu kabawaeun ku kula dibantuan. Eta nu awewe ge milu bantuan. Sia mah bogoh meureun, gitulah. Aduh, ya cerita bobogohan ge ditangkal awi baheula waduh. Ta potret-potret baheula tah ieu rahmat, masyaallah karim dinaheun tarariis. Neuk barang dahar huwi loba, kemudian atuh hibutun aya, kemudian atuh naon kareng dangdeur aya. Ih kasuag-suag ngeunah baheula. Balang mah baru imal nyaeun suag. Bisa-bisa ngadahar badur, mabok sia. Nah ieu naon ieu maksudna ieu? Iyalah wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbi. Taneuh anu subur mah nu diturunan hujan ku Gusti Allah. Merupakan hujan rahmat tu dibawa ku malaikat yakhruju nabatuhu kala luar jajadian bi'inni rabbih kalawan izin pangeran Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah ya Rabbi kan nginahan suburlah eta keur carita palawijo. Nah kuari tangkal buah baik nu dipelak baik anu henteu atawa sejajadian bola deh kuari mulai kembangan ku ayana hujan tadi sanggeus kembangan teu kebal langsung pentilan terus karolot kadeuleu aya nu koneng di luhur sakampung ngadagoan ragagna eta buah potret baheula. Basa kampung kararieu bae. Ngadagoan angin wer patek trok buah jeung buah lantaran patek ragagna hiji nu perebutna aya 100-an mebreg. Buah anu diperebutkeun mah buah daging tapi hulu bara rentus. Indah jasa. Geus teh jahoeun budak kuari mah kos kitu teh teh jahoeun. Di ditu perebut buah daging, di ditu perebut buah kaweni, di dia perebut buah golek, di dia perebut. Asal aya angin bae ge. Sakitu dihareupeun imah pelaknyana diperebutkeun masalah.
indah jasa baheula mah nu boga nama teu kabagian melak buah golek darepan imah angin gede pan gola deh buah golek mah war perebut didinya tinggal nu boga na bae kieu bae sugan marah henteu geus beres angin menang teu sia coba eta tuh menang cenah gola mah elehan ke tungguan kukung mamang dipangajulkeun endeu kumaha ku indah teuing ku ari dengan sia telok ka dieu mulung buah bapak sia mulung buah malak aing edet sia kapolisikeun jauh jasa nu matak hirup anu rada belah ditu indah jasa geus pokona hirup nu belah ditu indah jasa nu hirupna ku ari geus teu nyaho kaindahan nu ku ari mah masyaallah ho belah ditu kebon tuh tuh di deket imah kula kalau badi eta kebon tangkal buah segala aya buah daging aya buah kaweni aya buah limus aya buah nu ngeunah mah dinya mah tah bangsa buah nu kara itu mah dulu anu lamun urang ngadahar teh mun ngadahar di dieu cenang buah limus ajeuna mah urang dicarekan bae ku tahu ya ngadahar buah limus nu kitu di dahar cenang pan di dieu tapi tetep bae indah bae kan baheula mah masyaallah karim berebut datang ka imahna masing-masing cak indungna sia bau tai amat sih ye jatuh ngising eta sia ada dabu di mana gorenganan perebut buah dihandapna tai santri aduh geus pokona indah jasa zaman eta mah indah jasa neule potret-potret ka tukang indahna par eueuh bendu babarengan buah nu saha buah nu bareng bae geus kabeh sumur hiji ku kabehan geus ya Allah ya Rabbi iyalah masa-masa jujur masa adil terasa lamun aya usim cabe kabehan ngadahar usim jagong kabehan ngadahar usim kacang kabehan ngadahar sanajan anu dipikeunnan ka tatangga mah anu kences tapi tetap kabagian kan kuari boro-boro nu kences malah mah cangkangna dikahareupeun imah sia ka cangkangna atuh cangkangna ge neuleuh-neuleuh sia kadan kuna ngadahar padahal teh kudu bener ngomong kudu bener tungtungna mapan ka Sukabumi telu indah jasa nah eta keur carita hujan diturunkeun ka taneuh anu subur efekna sagala rupa jararadi geus pugu nu dipelak nu dibelak berbagai jukut jararadi tatangkalan jadi kembangan jadi buahan dinikmati ku kabehan ilah gambaran jelema mukmin masyaallah ketika Allah dek ciptakeun manusia di jero hatena iman lain sakadar iman tapi dek dikembangkeun ta eta jelema mukmin anu hatena mulus bagaikan taneuh anu subur hujan teh hujan anu bakal nyemprotkeun kana taneuh subur anu bakal jadi ieu adalah wahyu Allah Al-Qur'anul Karim ketika Al-Qur'an disorotkeun sot ku hiji kiai anu ikhlas eta hujan ngaranna Al-Qur'an wahyu Allah disarupakeun kana hujan lantaran osok nyuburkeun disorotkeun kana hate jelema mukmin bray jararadi di jero hate teh mengembang di jero hate kesuburan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim dihujankeun melalui malaikat hujan wahyu ka jero hate teh mulai kuali berkembang wudu salat puasa zakat haji sodako jariyah dan lain sebagainya ialah hujan wahyu anu asup ka jero hate kuari ngembang nu tatadina teu wudu kuari wudu nu tatadina teu salat kuari salat nu tatadina Ramadan bung puasa jadi puasa nu tatadina teu daek bunga haji jadi haji nu tatadina teu daek sodako nu tatadina teu daek jariyah suburlah wahyu nyorot ke jero hate nulir teu beda jeung hujan nu dihujankeun kana taneuh anu subur ieu ge sarua bae jaradi
hari bisa diperbutkan ku jelema. Masya Allah sakumaha tangkal buah, hayang nu ngora aya, hayang nu mengkel aya, hayang nu asak aya, nu buruk ge aya. Sarua diperebutkan ku jelema. Sorotan anak ieu wahyu teh nu butuh wudu, nu butuh salat, nu butuh puasa, nu butuh berbagai-bagai. Nah, diperebutkan ku jelema. Kos kitulah wal baladut thayyibu nabatu yakhruju nabatu bi idzni rabbi. Masya Allah, nu mantak beda jeung kafir. Ai kafir mah dibahasakeun lana ku Gusti Allah. Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Ari taneuh anu teuas, ari taneuh anu sempit, ari taneuh anu teh subur, didinya pinuh ku babatuan-babatuan, pinuh ku kitu. Naon gara-garana anu bangsa teu ngajadikeun kana jajadian pinuh ku batu-batu, pinuh ku seplit, pinuh ku segala rupa anu bakal nanduskeun na ieu mah taneuh sanajan dihujanan la yakhruju nabatuhu teu daekeun kaluarkeun kana jajadian. Hujan mah hujan tapi teu daekeun kaluar jajadian illa nakida, kecuali hese anu luar biasa. Nah, iya taneuh teu subur pinuh ku batu, hujan turun teu daek jararadi. Kitulah gambaran jelema kafir. Hatena lir teu beda jeung taneuh anu liat, taneuh anu teuas. Disorot ku wahyu Allah, geus puguh wahyu nyorot ka jana ngabalir bae. Kurang kumaha pinterna Abu Jahal lantaran taneuhna taneuh batu. Langsung tina baham Kangjeng, tina lisan Kangjeng ngabalir. Kurang kumaha Abu Lahab pinter jasa tateh. Tokoh Mekah anu lain lalagaan Abu Lahab datang ke aya dina Al-Qur'an. Tabbat yada Abi Lahabil wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Eta sayasla naron za lahab wa imratuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum. Eta teh Wahab, Masya Allah, lain lalagaan. Kurang kumaha, wahyu nyorot, mantul teu daekeun bae. Tah Abi Lahab, Abu Jahal, Abi Lahab, Yusufan, Sufyan dan lain sebagainya. Eta taneuhna diciptakeun ku Gusti Allah liat pinuh ku batu. Sorot teu daekeun. Kuari urang mah kuari alhamdulillah ibarat taneuh mah meureun urang mah taneuh subur. Lawaka amin bahaban teu. Tapi orang mah mudah-mudahan alhamdulillahirabbil alamin keur dihujanan. Tapi tatangga urang di lembur, tatangga urang di boluluhur urang ditu geus nyahoan, tapi tetep bae teu daekeun geus puguh nu kalalapir mah di saantero urang lain teu nyahoan nya lantaran taneuhna batu. Teu bisa jararadina naon. Urang mah alhamdulillah barang dihujanan ku Al-Qur'an cep ka jero jararadi. Ternyata orang nu jararina bensin malulu. Tangkal cucuk jadi di dieu. Aya bangsa bubuahan mah teu daek jararadi heran. Nu jadi mah imah yang bangsa kitu bae cucuk-cucuk erbis bae. Geus datang ka imahna bendu nu aya. Eta ge sarua. Aya bae nu beukieun mah embe mah deutep beukieun. Geus jana atuh menyatu jeung embe. Cak embe teh pantas ngaji sih aju ngomong aing di jerona ya jukutan. Loba omong, geus milik kula tuh cak embe teh. Jadi nyana tas ngaji ge tetep lain jeung musola menyatuna jeung embe. Tuh, kumaha nu jadina di jero hate urang bae, hujan jadi. Hujan ngahujanan taneuh subur taneuhna geus bapare jadi, atuh dangdeur jadi, hui jadi, geus puguh bubuahan jadi, horenganan tangkal bujang kaget ge anu katoel aja. Cucuk kan, cucuk kali age jadi dan lain-lain sebagainya jararadi. Geus puguh jukut-jukut jararadi. Nu sok dijieun samak teh jukut taun karang-karangna. Walingi ge jararadi. Nah ieu nu di jero hate urang nu jadina sorotan-sorotan teh apakah anu bermanfaat apa henteu? Kurang tinggal introspeksi bae kurang. Lamun cucuk, pacul cucuk. Pacul cabutan kurang. Jukut cabutan kurang. Sing hade bae pare nu kacabut jukut diantep sing hade. Ya Allah ya Rabb.
lamun urang ngembalikan ke maha kakawasaan Gusti Allah, Allah nyaritakeun hujan jeung taneuh anu subur. Ketika di hujanan teh jarara di kamangpaatanana karasa baik ku nu bogana atawa ku batur kitu keneh hate-hate jelema mukmin. Ketika di hujanan wahyu Al-Qur'anul Karim jarara di engke bisa dinikmati baik ku nyana atawa ku batur nikmat jasa horeng kabeh ge biizni rabbi. Urang nu mantak aya di dieu ge keur di hujanan ku ayat wal baladut thayyib ieu teh aya izin Allah. Lamun teh aya izin Allah masa gagahna urang sahebat ta urang saboga mobil urang saboga ongkos urang tetep bae teu daekeun ka dieu eueuh izin ti Allah. Urang nu mantak aya di dieu aya izin Allah. Deuk naraon cenah ieu ka dieu? Deuk ngaji lain. Deuk naon? Deuk neuleuh pondok nu kamari kahuruan teh. Sia juga sia aing kan ngaji lain aing deuk neuleuh itu we cenah bangunan. Aya nu nanya ka kula kieu deuk bangun deui. Itu kumaha aing bae. Henteu maksudna deuk dibangun teh henteu. Atuh saya emang deuk nyumbang teh henteu. Atuh nu nanya-nanya teh. Nyumbang henteu naon henteu nanya bae karibed-ribed. Geus badalekeun bae atuh. Henteu cara tuh kula hayang nyaho bae engke maksudna lamun kiai deuk ngabangun deui kulakan di lembur deuk maksudna donatur ijang pondok Cilongok aju engke kieu maksudna kiai lamun menang 100.000 50 jang kula tangkorak ieu ieu bangsatna ieu mantak aing mung loba omong ge eta kos kitu ieu cenah kiai ngabantuan kula bae tangkorak sia meureunana ieu jahanam ieu ya alhamdulillah penjaga kejadian masalah bea kabeh lurah hadir camat malam eta ge hadir isukna bupati ge hadir alhamdulillah kepedulian hadirna doang alhamdulillahirabbil ulah kaseri mah keur hadirna ge geus alhamdulillahirabbil alamin berarti kan nyana nyaho tuh geus jadi ku hadirna ge nyana nyaho berarti tuh geus hadir adapun ka dituna ulah bata tanya sebab siapa ngananya doang kan. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah horeng geus aya izin Allah lamun ieu dik dijadikeun jelema subur biizni rabbi Allah lah anu ngurus ieu dik dijadikeun setengah subur biizni rabbi Allah lah nu ngurus ieu mah deuk dijieunkeun nu bantat biizni rabbi Allah nu ngurus emang sakitu izin Allah. Lamun urang ningali ka zaman baheula istimewa jasa ai diurus ku Gusti Allah mah deuk disuburkeun contoh Kangjeng Nabi Musa alaihis zaman Raja Fir'aun anu dahsyat luar biasa kasienan ku informasi tukang sihir tina impian Raja Fir'aun ku kasieunana bakal aya nu ngagantian kerajaan tahta maka teu meunang aya budak lalaki termasuk orok bono kunaon atuh Kangjeng Nabi Musa ka kawasan Allah lahir di saat seperti itu lahirlah Kangjeng Nabi Musa kasienan indungna besi terbunuh sebab lain puluh lain ratus ribu di Mesir anu dibunuh Israel anu dibunuh ka kawasaan Fir'aun teh jaziroh eta baheula bunuh bae geus pokona daripada nyana ngegele aing tapi maha kawasa Allah lahirlah Kangjeng Nabi Musa ku kasieunana indungna secara manusiawi diasupkeunlah ka jero peti terus dibungkus rapi nyanggakeun Gusti sadaya-daya abdi ti Gusti anak abdi ge nu Gusti cenah deuk disalametkeun nu Gusti cenah deuk dibunuh ku batur ku Firaun nu Gusti abdi mah geus leupas tanggung jawab abdi kasieunaan Gusti mangga nu Gusti dipasrahkeun ka Gusti lot ka laut kunaon atuh mengkol ke tempat mandi tuan raja coba bayangkeun teh kotak urang cak Siti Asia itu naon itu angkat dayang angkat bawa ke istana bawa
begitu coba buka, begitu dibuka blak orok lalaki. Maha kawasa Allah. Col Firaun. Iya moal salah nu bakal ngagantian aing iya ye. Bolo. Keheula ka. Cek pamajikanana. Kan orok-orok nu di negara urang nu kudu dibunuh pan ieu macan kanyawan orok di mana? Jehe. Urang kan teu boga anak. Saha nu nyaho? Ieu teh ngajadikeun berkah kana kahirupan urang. Ulah dibunuh lamun nu di negara urang kekawasaan kakak bunuh sama kabeh tapi ieu mah pan teu nyaho ti mamanana meureun ieu nu bakal ngalawan orok anu bakal ngagantian kakak ieu oge nya maha kawasa dibereheun tapi Firaun dibereheun bener-bener moal salah anu bakal ngabantuan kana kerajaan kakak kember sinambungan kakak nya adab antep gede iya lain caritana eta musuh di dalam rumah sendiri. Maha kawasa Allah. Maha kawasa Allah. Masya Allah kos jelema nu nyandung musuh napa majikan apa eta. Di luar majanya da tarariis barang asup ka jero alhabatan neraka jahanam. Ya aing kunaon jeung neraka cagana teh. Nah, orok sapoe ceurik teu daek nyusu. Wah, coba tangan nundaknya nyusuan. Wah, berbagai potongan susu darah rata. Siapa kudu heran ngono yang serikeun ka aing. Maksudna ieu nu kuli nyusuan, aya nu sagede kieu tapi peungkeur, aya nu gede, mun tergantung kumaha susu ngaranna ge di timur tengah ieu, aya nu gede nu kurang dicekel ku dua ge gede keneh wae. Ieu de kuli. Ayo cak Firaun coba nu mana bae coba susu nu ieu susu teu daekeun balem we Kangjeng Nabi Musa coba nu ieu teu daekeun coba ieu teu daekeun coba nu ieu teu daekeun kabeh bingung teu daekeun kabeh ieu kumaha tuh ieu sapoe dua poe teu daekeun susu pae coba teangan deui cek indungna aing deuk kuli nyusu kakawasan Allah deuk kumaha aing deuk ka istana deuk kuli nyusu aing datang katanya lapor siapa saya nama anu mau apa saya mau kulinya ten coba sugan kemana watuh barang dibuka wah Siti Asia ge gede gue pada gede amat ya Firaun ge hebat amat ieu budak atuh indungna Ikir carita wae ka kawasan Allah ya Allah ya Rabbi babarieun Gusti Allah balik indungna ka ditu Kanjeng Nabi Musa diteundeun di istana wayah nyusuan kadinya apa eta coba bayangkeun ku urang atuh kunaon eta Firaun ku bodoh-bodoh teuing cek urang mah tanya isi indungna tah lain sih Musa bener sih indungna nya atuh kitu kan teu geus pokona mah daekeun ka si eta bae pacar lain indung Maha kawasa Allah deuk kumaha atuh deuk nyieun musuh di jero istana deuk lain deuk nyaritakeun dongeng Kanjeng Nabi Musa engke eta mangke bakalna buur rame jasa nu bangsa huisan mah asana moal kaburu mangganing rame jasa ya Allah ya Rabbi ieu mah endek dicaritakeun wa haramna alaihil maradi'a Allah nyegah ka Kanjeng Nabi Musa ka tukang-tukang nyusuan coba bayangkeun dibere susu embung susu itumbung susu embung bung kunaon eta nu mantak embung dijaga ku Gusti Allah lain makhluk anu sambarangan teu sambarangan nyusu ieu mah deuk dijaga ku aing cai susuna ge teu meunang sambarangan kudu anu tetesan ti indungna turdu halal teu bisa sambarangan embungeun Kanjeng Nabi Musa padahal kurang kumaha cai susu anu tadi dicekel dua teu bahi teh subur jasa teu daekeun lain teu geunah dijaga ku Gusti Allah sebab ieu cai susu kadaharanna sambarangan ti dieu teu daekeun sambarangan nu ieu sambarangan dek dijaga ku Gusti Allah wa haramna alaihil maradi'a dicegah ku aing cak Gusti Allah tukang nyusuan teh teu sambarangan sebab naon dek diistimewakeun Musa ku aing mimiti orok teu beunang sambarangan barang dahar apa nae ente mah susu sapi susu kebo susu embe waktu ambalaya nu mantak datang ka kuaring ge tetejeh bae jabongan baheulana woho barang deuleu indungna nyonoh langsung kieu bae nyurudu
eta tadina susu sapi. Batak disurudug gunyana dedeuleunnya nah itu teh sapi. Maha kawasa Allah. Dek dijaga ku Gusti Allah teu sambarangan terus Kangjeng Nabi Musa sanajan di istana apa Kangjeng Nabi Musa ngadahar eta kadahar istana? Tidak ada. Dibere teu hayang Kangjeng Nabi Musa nginum dahar di istana sebab ieu adalah milik rakyat, darah rakyat. Teu hayang. Masya Allah urang lamun ngitung kadija muringkak bulu di jero istana nu serba mewah sebalik lain lalagaan. Firaun ngaku raja, nyalain sakadar ngaku raja tapi ngaku pangeran. Segala rupa aya di dinya. Kangjeng Nabi Musa teu tertarik, sugan tertarik ku kadaharan-kadaharan nu aya di istana teu aya sebab kadeuleuna ku Kangjeng Nabi Musa getih. Teu hayangeun. Coba urang undang ka bupati ka ditu. Geus madahar di dinya geus siap kantong yang merekat. Jadi nu musibah lainnya na bae anak jeung pamajikan ge bakal kena ye kana musibah. Geus badahar di dinya, nginum di dinya, dahareun sagala rupa eta teh kapan getih lantaran duit rakyat disuguhkeun ka kiai. Kumaha Haji Pendi mah nyambutut. Sakumaha Jumbo kurang parab. Sarwana jeung Haji Pudoli. Iya nu bahaya mah kajinjangnya nama merekat. Dibawa berekat ka imah, ojo tulak cangkek nih dari bapak tuh kan, bapak mah hebat kan. Weh, diundang oleh bupati makan. Eta sasar lain ku sorangan ku nyana doang. Lain ku nyana doang ku anak pemajikan. Didahar ku anak, didahar ku pemajikan. Itu cucu ya, sini masih ada tuh makan jeung incu. Mulai kuari dur bae zohor Allahu akbar masyarakat ka masjid nu tadi ngadahar berkat mah akibat berkat di bupati azan teu kadenge azan di deuleu ku Haji Pendino pada tidur lu ngapain udah azan tidur diuk jadi di kursi peureum. Emang mawaan ka ibadah dahar di lukas gitu ente. Sebab naon? Racun. Urang manu di deuleuna teh kapan eta teh indahna jeung ngeunahna sesuai jeung watak sungut urang. Cak sungut urang ngeunah amat eta teh da jeruk amis, ngeunah amat eta teh apel, ngeunah amat eta teh anggur, ngeunah amat eta teh pasakan padang dan lain sebagainya. Watak deuleu ka jerona duit rakyat teu pernah dibagikeun kana semestina, getih jeung nanah. Naman tak kiai Golkar tilok hararusu ge salatna. Tak jali datang ka husu bae ge wani sumpah aing mah. Ya cenah ki uci sombong, aing sombong emang sekali-sekali. Ya aing ge teu husu masalahna. Aing ge nu teu ngadahar teu husu komo nyana. Ye cek nya ulah sok kitu kiai, can pugu kiai mah teu husu kiai kami mah ye. Teh aing mah sebab naon boga anggeran ti Kangjeng Nabi. Bensinna ti mana Kangjeng nyarita namun si kadinyakeun ngomong naon soek teh ku aing ye tadi siang ngomong ka aing sombong tah Kangjeng nyarita tah kumaha dahareuna ayo sia nu di luar teh nyahoeun sia rugi kajen kumaha ge